Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar YouTube Mang Cecep Gor Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 64. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna nyaeta Munding Jadi Ukuran. Yayasan Pasursa. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Budak lembur anu dusun embung neangan pangarti henteu daek ka sakola karasepna teh ngan ulin ngangon jeung guyang di sawah atawa ngakiring munding. Ieu kinanti ceuk caritana ditembangkeun ku barudak sakola desa dina munggaran abad ka-20 dina taun 12-an. Harita Ujang Rusdi noong tina sela-sela bilik bari ngadengekeun nu keur narembang. Anggeus salagu Ujang Rusdi gura-giru balik lantaran asa kasindiran. Rusdi teh anak lurah Pareman, budak lembur tur dusun, tacan sakola, tukang guyang di sawah, tukang ngagiring munding. Sadatangna ka imahna bebeja ka bapana yen hayang sakola, ku bapana karujukan. Sarta dina mangsana Rusdi kalaksanakeun jadi murid di sakola desa. Surup kana gembruna, sieup kana bureutena, dibendo di baju hideung, di samping sarung, bleg bae ibu pare, cek adina mah si misnem. Di sakolana Ujang Gemru teh pangpinterna tur dipiheman ku guruna, dipiasih ku babaturanana. Anggeus di sakola desa, sakola di Bandung. Di sakola nu anyar oge, uteuk budak dusun teh tetep nyongcolang, ngewehkeun uteuk barudak kota. Sakaluarna ti sakola terus diajar nepi ka meunang rupa-rupa ijazah. Dina unggal ganti zaman milu dilatih. Dina zaman revolusi teu eleh berjuang. Nindak kana tahun 1861 geus jadi pagawe tinggi di salah sahiji kantor di Jakarta. Malikan carita. Basa Rusdi jadi budak dusun boga batur dalit nu raket pisan, Husen ngaranna. Keurna papada leutik, Husen jeung Rusdi resep tumpak munding, ngagiring munding, guyang di sawah, di walungan, lulumpatan di Tegal, jeung sajabana. Sakur kaulinan budak lembur anu dusun. Tapi sanggeus galede, lekuning hirupna beda pisan. Husen memeh sakola desa ngangon munding. Sanggeus tamat di sakola ge terus keneh ngangon munding, henteu sakola di Bandung cara Rusdi. Tina ngangon munding naik pangkat kana ngagawekeun munding, ningkat deui jadi padagang munding, kakolotnakeun jadi sudagar munding anu kakoncara. Dina mangsa anu hade, wanci bubar kantor di sisi jalan hareupeun salah sahiji kantor di Jakarta, aya nu nangtung ngajengjen, pakeanana kasebut ginding sakitu mah da didasi sagala, tapi sagigireunana aya beas setengah karung, minyak kalapa 2 botol, jeung sabun sabungkus. Keur kitu aya mobil Mercedes-Benz sarta reg eureun deukeut nu nangtung hareupeun kantor teh. Jut turun hiji jalma tengah tubuh nyamperkeun ka nu keur nangtung teh. Punten, bilih kasamaran mugi teu jadi bendu dupi jenengan Bapak teh sanes Rusdi teh. Sumuhun aya pikeun naon kitu. Manawi lali deui ka abdi pun Husen. Masya Allah, ieu teh Husen sobat uing, nama nyebut Bapak sagala. Urang cara baheula bae atuh Sen, make basa anu bebas. Kumaha mimitina ieu teh? Nu matak Husen jig-jig ka dieu. Puguh ngahaja hayang papanggih, malah tadi isuk-isuk uing ka dieu teh meunang katerangan tinu jaga yen nyari dia aya jenengan Rusdi nu jadi kepala urusan titik-titik.
nu mataknya uing di kantor ieu. Apan kamari ti lembur di ditu menang katerangan yen Ujang Gemru teh ayeuna mah teu bucit truk, potongan awakna lenjang, cara baheula basa keur hudang gering, malah geus jadi pagawe tinggi cenah, sakedeung deui jadi kapala jawatan. Si Usen mah anggar keneh bae eta adat teh. Lain kitu teu hade urang ngobrol di dieu anggur hayu kana mobil. Asal daek nganterkeun bae ka stasiun. Nah, bet ka stasiun hayang dianterkeun ka mana? Ka Cirebon, ka Jogja, atawa ka Surabaya. Isuk minggu pageto hari besar ayeuna urang ka saung uing heula di Cipayung hayang rineh ngobrol. Kara Usen teh di Cipayung ayeuna teh lain eta mah saung paniisan. Ari ieu beas kumaha? Jeung ieu aya di mah keun sina dimuatkeun ku supir. Nyata atuh Sen, uing teh jadi lalaki tik-tikan ayeuna mah. Kudu mamanggul beas, ngajingjing botol, ngelek sabun. Ari teu dibawa, saeng teu guling meureun, mangka anak reuy, incu merul. Edas, batrido jadi pagawe tinggi teh geuning. Mobil Mercedes geus ngageleyeung ti Jakarta nuju ka Bogor. Lebah Ciluwer eureun, nu tarumpakna nyimpang heula ka restoran. Cek Usen mah di dinya teh ngeunah goreng hayamna cenah, nu puguh mah aya kabeukina. Belum peuteuy atawa jengkol ngora jeung sambal muncang. Wanci sariak layung geus araya di Cipayung. Bada leleson jeung kajamban, eta dua mitra geus jogo adu hareupan di Bungalau Usen anu resik campernik. Ti barang urang ninggalkeun sakola desa di kakara papanggih deui ayeuna, mun dihitung ku waktu mah aya 10 tahun. Tapi ari ceuk rasa mah asa kamari ieu urang pisah teh. Lantaran urang pada ninggalkeun lembur Sen, sarta lakuning hirup beda-beda. Ujang Udi mah ngudag-ngudag ilmunya. Usen ngudag-ngudag dunya nya. Teu diudag-udag dunya mah dan nyalamperkeun sorangan asal kapanggih jalana. Cing caritakeun Sen, nu matak sakieu beungharna, raweuy beweungeun, rambai alaeun, sagala boga. Teu rumasa boga jang ngan rumasa make. Ulah wakan nu jero-jero Sen, boga jeung make. Eta mah filsafat hirup. Uing mah teu nyaho filsafat, teu nyaho ilmu nu jero-jero, nu disorang kabeh gedeet, teu pira ukur pagugulung jeung munding. Kieu geura dongengna. Basa Ujang pindah ka Bandung, uing cuang ciung, sakapeung masuk hulang jentul, ingat ka Ujang. Rek milu ka Bandung, taya syarat taya tuturkeun, ku Mang Lurah di beberah basana. Hari nineung kasih Gemru mah Sen, ieu bae si tekel, cocokanana, piara ku Usen. Eta munding sanggeus gede, hade pisan gawena, sewaanana ku Mang Lurah tara ditarima, ngan anakna diparokeun. Ti harita uing mimiti diajar magawe sawah. Malah sok mindang kuli ngawuluku di sawah batur, buruhna dikumpulkeun, dipake meuli deui munding. Harita mah hargana ngan 10 perak. Keheula Sen, harita uing pindah deui sakola kanu leuwih luhur. Caritana munding uing bekirea, uing naik pangkat jadi padagang munding. Hargana oge nu sedengna teh 25 perak. Waktu eta Sen, uing geus digawe menang gaji 75 perak. Mun diukur ku munding Usen, aya 3 mundingeun. Besarek pindah kana zaman Jepang, salah hitungan, salian ti munding turunan si tekel, kabeh dijual, ladangna dikana sawahkeun, mimitina mah hasil sawah teh mucekil. Tapi dina zaman Jepang, zaman leuit di sapuan, mun teu parigal mah meh-meh teu kabagean pare. Ku kituna balik deui bibilintik dagang munding. Nu jadi pawit turunan munding Udi, anak incu si tekel. Dina zaman Jepang, najan gaji seeutik, pagawe negeri teu ripuh-ripuh teuing, da babari ngala ti sisi ti gigir, pangala uing ge harita. Mun ditukerkeun kana munding Usen, gedeg hiji-hiji, ceuk Rusdi. Ari dina zaman revolusi,
berjuang teh ku ilmu munding deui bae. Da kanyahongan sakitu harita mah make modal perjuangan nyokot munding ti Madiun ti Bojonegoro malah kungsi neangan munding ka Bali sakapeung ladang munding ti kota teh jadi pelor jeung senjata. Beteri parang papanggih urang haritanya sen, padahal dina zaman eta uing ge apruk-aprukan di leuweung da jadi ketua muda gabungan Laskar Rakyat. Kadienakeun balantik munding terus maju, hasil ti sawah mucekil, tapi nya eta atuh lain kuduna betah ngolah sawah. Dina waktu leuweung-leuweung diruksak make boga hitungan urusan sawah jeung pare moal terudet da musimna moal beres. Sawah teh ngan disesakeun 5 hektar nu sejana mah dilelang, ladangna dikana mundingkeun jeung kebon cengkeh. Lebah dieu mah hitungan uing teh keuna di basa holodo banget, jukut-jukut gararing dang daunan parerang uing meuli kebon cengkeh ku harga murah. Sagigireunana meuli tanah darat 7 hektar keur tempat munding sakalian miara jukut. Sakurileungeun eta tanah dipagara kawat, di tengahna disadiakeun sumur bor bisi kakurangan cai. Waktu munding batur karuru, munding uing mah anggara bae lalintuh. Heueuh, hirup jatni ka eta mah sen, munding rendang, cengkeh rajeg, pare numpuk. Henteu kitu di, ari tina hasil sawah mah ukur cukup keur bakti gesan nyumponan. Cenah hirup di dunya teh kudu ngaji ngabakti, nu diaji ilmu munding, nu dibaktikeun dahareun. Sageui sen, hasil sawah 5 hektar dibaktikeun kabeh. Kieu di aturan bakti cukup ku 15%. Ieu teh ceuk teori kabina-bina adilna lantaran nu boga sawah kabagian keneh 85%. Turug-turug nu 15% ge dibeli. Ari keur nangtukeun hasil sawah dina sahektar di sawah percobaan nu legana kira-kira 100 meter pasagi. Nu hasilna sanggeus ditikal dibagi nya meunang katangtuan yeuna hasil dina sahektar teh 40 kintal pare, jadi kudu ngajual teh 6 kintal. Ari hasil sawah uing dina sahektar teh 20 kintal, mun dikurangan 6 kintal tinggal 14 kintal. 7 kintal keur nu nyambut, 7 kintal keur uing. Ieu teh mahi keur ongkos nyawa, keur binih jeung keur pajeg. Ari keur keperluan uing mah cukup ku ilmu munding. Najan bea sakumaha mahalna ku ilmu munding mah tetep kahontal. Ari dipikir-pikir mah sen, ilmu teh teu kudu loba-lobanya. Hiji ge asal patri bisa jadi kajembaran. Cara usen, ari uing dina uteuk teh leuwih ti 20 rupa ilmu pajajal-jajal. Tapi lamun uing teu kuli sarupaning ilmu ge eueuh nu laku kana kejo sapiring. Lain kitu di, eta ilmu saabrag-abrag di mana museurna. Kumaha usen teh make aya ilmu dipuseurkeun. Ih kieu ari ilmu uing mah kabeh museur dina munding nyaeta dina sato nu pangbodona. Kayaning ilmu jukut, ilmu cai keur kaperluan munding, sangkan lintuh, ilmu panyakit keur ngubaran munding, ilmu ekonomi keur jual beli munding supaya bisa meuli di tempat nu murah, ngajual di tempat nu mahal. Mun kitu ditilikna, ilmu uing mah boro-boro museur kalah pabentar. Kayaning ilmu sajarah pabentar jeung ilmu alam, ilmu pisah pabentar jeung ilmu bangsa-bangsa. Paingan atuh ari kitu mah nya paingan mana ceuk uing ge tadi mending ilmu hiji anu patri komo mun ditilik tina buahna mah upama diduitkeun. Cara ilmu munding usen mun dijirimkeun dina kanyataan, hiji munding usen zaman ayeuna aya nu hargana leuwih ti 15.000 rupiah. Ari ilmu uing nu jadi jirim pagawe tinggi sabulan teh 7.000. Jadi lamun dihitung ku uteuk urang basa keur babarengan sakola desa baheula, harga munding usen teh leuwih ti 2 kalieun gaji pagawe tinggi nu cara uing. Ari baheula zaman uing jadi pagawe rendah, gaji uing teh aya 3 kalieun harga munding usen. Geus matak titik-titik. Tamat cenah ya pamirsa. Ieu aya catatan di handapna. Hiji,
zaman revolusi rea pejuang nu nyamur jadi padagang, dagang munding, embe, sayuran, jeung sajabana. Bebenangan gesan nutup keperluan perjuangan. Sagigireunana teu kurang-kurang nu jaradi kurir gesan nepungkeun beja pejuang nu di kota jeung nu di leuweung. 2. Dina fisika modern geus jadi kanyataan yen sinar atanapi salah sahiji wujud gaib teh aya nu matak disebut gaib lantaran teu katinggal, teu karampa, teu kaangse, teu kakoreh dipinisina. Ari dinyatakeunana yen aya ku akibatna, upamana mun sinar teh ada ka salah sahiji wujud, akibatna jadi cahaya nu kaentepan rupa atawa sifat. Dina ilmu pisah aya kanyataan yen ku persenyawaan bangsa gas bisa jadi wujud nu tembong, contona gas H jeung O jadi cai. Ari gas teh barang gaib lantaran teu tembong, teu kaangse, teu karampa, teu karasa. Dina ilmu ukur sabeh ditueun dimensi katilu anu kakurung ku ruang jeung waktu aya deui dimensi kaopat, kalima jeung saterusna nu tanpa ruang tanpa waktu. Dimensi kaopat, kalima jeung saterusna ieu oge gaib. Ieu tilu rupa ilmu lain bae yakin kana ayana nu gaib, tapi nganggap yen gaib jeung lahir teu bisa pisah, malah bisa dikieukeun yen ayana ngajaran tul teh asalna tina gaib. Tapi dina ilmu sajarah, etnologi, antropologi jeung sajabana bukti di dokumentasi teh kudu ngajentul tembong ku panon. Padika nu gaib-gaib teu dianggap aya, nempatkeunana kapastian dina wujud nu ngajentul, pikeun bukti di dokumentasi. Ari maluruhna dokumentasi cara dongeng anggai-anggai. Kumaha pamirsa dongengna teh? Anggai-anggai paeh dipacok hayam, hayam gantina. Hayam paeh katinggang halu, halu gantina. Halu potong katincak munding, munding gantina. Munding paeh katinggang limus, limus gantina. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.